Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng patepang deui sareng simkuring munda jelema dika dina acara Warta Sunda dinten Senin 22 Februari 2021. Salami 3 menit kapayun simkuring bade ngadugikeun informasi Sunda. Warta baris anu kapendangkeun nyaeta kupat tahu gempol nu kakoncara. Pamirsa, Bandung teh nyeueup pisan ku kulinerna. Sajabi ti nyeueup teh deui pada migandrung ku balarea. Hiji di antarana nyaeta kupat tahu gempol. Kupat tahu gempol kupat tahu nu geus aya ti taun genep 5an keneh sumangga nyanggakeun bae wartana. Kupat tahu gempol teh kaasup salah sahiji kuliner nu kajojo di kota Bandung. Buktina nu ngadon ngarasakeun nikmatna ieu kaolahan teh teu weleh meureul wae tepi ka kalan-kalan mah konsumena kudu ngantai heula nungguan tempat diuk jadi kosong. Nu migandrung eta kupat tahu nu perenahna di Jalan Gempol teh. Lain wae urang Bandung tapi oge warga ti luar daerah kaasup di Jakarta, Bogor, jeung daerah sajejenna. Pajabat jeung artis oge rea nu mikaresep kana ieu kuliner. Nurutkeun katerangan kupat tahu gempol teh ditaratas ku Hajah Mariah. Ditaratasna lain anyar-anyar tapi ti taun 1865 keneh mangsa daerah Bandung heureung-heureung keneh sanajan usahana kungsi ngalaman rerendahan alatan ku kaayaan nagara. Ieu kuliner tetep ngeudeug jeung mekar tepi ka ayeuna. Samala masalah kadienakeun teh beuki sohor jeung pada migandrung bae. Anu ngokolakeunana geus baganti sabaraha kali ngan sok sanajan geus ganti juru masak atawa ngolotkeunana. Rasana mah teu euih milu ganti. Rasana angger, cara mimiti dijieunna ku nu naratasna. Sabab geus kabuktian rasana beda. Punjul ti nu sejen. Kupat tahu gempol empuk kupatna, pedo tahuna, jeung bumbuna. Kurupuk biasana lain kurupuk biasa tapi kurupuk kemplang nu ipis tu rangu. Nya alatan eta kupat tahu gempol kakoncar ti Bihari tepi ka kiwari. Mung sakitu nu dipikatur ku simkuring wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Simkuring pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.